Alhamdulillah dipayun simkuring muji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala. Syariatna kapala hadirin. Anu mudah-mudahan ya sahibul hikayat diperhatoskeun kalayan dimangpaatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu para saderek. Simkuring bade nyaritakeun riwayat baheula. Baheula teh aya hiji pertapaan anu kasebut pertapaan Argapura. Di dinya teh aya hiji pendeta, hiji sesepuh anu parantos deket ka hareup jauh ka tukang, anu weruh sadurunge winara, kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria, jujuluk adil palamarta. Pinuh ku rupa-rupa pangarti, geus legok tapak kenteng kadek. Ari anjeunana teh istuning tatapa di leuweung. Namun kakantun ku bojona. Anak kakantun ku bojona kulantaran anjeunna tetep prihatin kaayaan di leuweung mangkaning kagungan putra teh dua-duana. Anu dikantun ku ibuna hiji pamega, dua anu kaduana istri. Jadi boga anak dengan dua-duana, lalaki hiji, awewe hiji. Ngan ieu si pendeta teh bingung, si aki-aki teh boga anak dua teh pibingungeun. Ainu lalaki gorengna teu kira-kira. Awakna hideung, majiga monyet eta awakna teu kira-kira. Aya kumodel cek aki aing boga anak teh goreng teu kira-kira. Lumetak di berengaran ge si manahong. Daku goreng. Ainu geulis bala saderek ieu nu awewe geulis leuwih ti anak raja. Ainu lalaki goreng ku goreng-goreng teuingna, ainu awewe geulis kawanti-wanti leuwih ti anak raja. Tah ieu si aki nu jadi bingung teh. Geus anu lalaki dibena ngaran si manahong, anu awewe dingaranan Den Ayuh si Manasari. Anu manehanana gidig-ringit lengkah perak kepatna ge meuni singkartip. Cek nu bohong teh mah pipina ge metak ti soledat kutu ti jalikuh tuma. Ai saur si aki-aki teh kieu geulis kaset ka dieu. Aya naon cenah aki? Tah mama teh nyaah ka anak. Mama teh kagungan putra mung dua-duana. Lalaki hiji nya anjeun manahong. Kaset maneh oge. Atuh dulur maneh. Anu awewe teu aya deui sajabati eta pikeun gantina inung maneh. Nya eta Den Ayuh si Manasari. Tah adi bapa mah kanu jadi anak. Ayeuna terek mereh perih supaya anjeun teh mutih anu sabenerna. Ayeuna wayahna we dangeus galede. Meunang ge roh bapa ti leuletik. Maneh geus katinggal ku inung. Ayeuna nuturkeun bapa moal aya monyet hideungna jan. Geulis. Wayahna we ayeuna mah papisah jeung bapa ti ieu gunung. Ti ieu pertapaan. Cik bade kamana bae anjeun lempangan koma anjeun ulah ka kota. Daru masa urang mah hirup teh di leuweung, beusi aya bencana bancang pangewuh. Beusi aya gogodan anu kumaha nu macem-macem. Koma we ulah ka kota. Terkacuali lamun urang ayana di leuweung aya nu mawa ka kota, eta kacuali. Geus urang mah tunggu we. Asal ti leuweung di leuweung bae. Tah bapa amanat ka anjeun, seolah-olah bapa wasiat. Geura papisah ayeuna jeung bapa. Oge anjeun jeung dulur anjeun ulah ngahiji tetep kudu papisah.
ngan koma anjeun teh hianat kepada manusia, koma ulah hianat ka manusia, ka sasama manusia teu meunang. Lamun anjeun ngarempak eta omongan anu jadi kolot bisa kapangih akibat ku anjeun engke di akhir. Lamun bisa mata tapawe anjeun di leuweung, jangan kariduan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setan nu gelis di mana sari cerik balilihan basana mama abdi teh kedah ka mana. Jeung kakak ge kudu papisah jeung ulah angkat ka kota mama insyaallah neng terek nurut. Ka atuh kudu nurut we cenanya ka mama da kudu kitu urang teh kudu papisah. Sapunyere pegat simpai mama abdi nyuhunkeun doana we ti mama ci geus didoakeun ku mama. Cek si manaong bah uing ngadoakeun ieu. Uing ge suganan we cenah bisa nurut ka abah ieu. Cek aki awas tong si ngadenge ka kecap bapa. Koma anjeun ulah hianatnya ka sasama manusia. Boh kanu saluhureun sumawana kanu sapantaran kanu sahanapeun koma. Kudu ngukur maneh komo kaayaan awak maneh mah Gusti nu sakitu goreng patutna. Nya can atuh suganan bae cenah kuring jeung ngadenge ka abah. Cik geura init maneh. Cara si manaong oge init nyang cerikan adina basana neng papisah jeung kakak sapunyere pegat simpai. Urang doa bidoa bae kakak mereka belah kulon neng wayahna kabelah wetan. Si manahong nu jiga monyet teh kabelah kulon leumpangna. Aini si manai malana sari mah kabelah wetan. Aini Raden Ayu si Manasari manehanana lantaran temenang ka kota temenang ka mana istuning tapa. Barang dahar gen waya di leuweung nyaeta pupucukan wae manehanana mah. Nyaeta eta nyi si Manasari asal peuting hudang neda-neda kanu kawasa. Sangeusna manehanana neda-neda kanu kawasa anjeunna teh nyeurkeun maca sholawat. Nurut we naon pangartian geus aya di awak manehanana. Teras we ku manehanana mah diamalkeun. Boh sholawatna, boh naon-naonna anu diparentahkeun ku guru kita diamalkeun teh diamalkeun we. Anu akhirna kumaha para saderek tuna. Ieu nu geulis anu nuju tapa. Oge jeung saderekna anu aya di leuweung nyaeta si manahong teh. Kacaritakeun aya hiji raja budak ngora anu kalintang kasepna. Kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria. Jujuluk adil palamarta lengah hinggilang kancana yang ngomakuta binu kasiri tinaretes ing sasoca. Asta gangga wiratanu perta asta. Asta panangan gangga iku banyu. Wira arane wong pinter tanu iku mangsi perta iku kalam. Eta si raja teh kacida kasepna manehanana anu pohara. Jeung manehna telengoh keneh can gaduh bojo can gaduh naon deudeuh teuing aing ngaranna Raden Sukma Wijaya. Raden Sukma. Jadi teu make Wijaya jadi Raden Sukma. Eta Raden Sukma kakasepanana geus teu aya bandingkeunan. Kulantaran manehna di nagara diparebutkeun ku awewe mang pirang-pirang istri anu bogoheun. Jadi ieu Raden Sukma teh ngarasa bingung. Lamun daek aing ka belah wetan kumaha nu belah kulon. Lamun daek ka nu belah kulon kumaha nu belah wetan.
sok sieun timul peperangan atawa timul kariweuh. Jadi Raja Sukma, Raden Sukma, anu ngageugeuh eta nagara hiji budak ora warisan ti Ibu Ramana anu geus teu aya. Ngarasa bingung mang, ieu kuring kudu kumaha ieu kapati. Duh kacana Den, da mamang ge bingung. Nu ngalamar meni alut-alutan unggal poe. Beurang peuting hade rupana. Eta mah terserah Aden ayeuna kedah kumaha. Ayeuna mah kieu we cenang para patih panggil. Kula rek masrahkeun ieu nagara samentara ieu kaulah hayang ngalalana kaleuweung. Naon saking ku bingung ieu kaulah rek niiskeun pikir mah. Mun cara urang mah aya senjata mamawa we jamparing mamang beusi aya manuk-manuk di leuweung. Atuh cenah mamang mangiringan cenah Den. Ulah higaning ka leuweung ka langit hejo mana oge ka dasar laut. Lamun bisa mah mamang mangiring bae. Tahayu cenah ujar. Jadi ieu nagara teh dipasrahkeun ka gegeden-gegeden sabawaheun nyaeta ti Raden Sukma. Basana Raden Sukma, kaula rek ngalalana ka leuweung, kula rek niiskeun pikir di leuweung. Tah jeung ieu si mamang yuk mah, anteur mah. Eta si mamang bungah daya hinggana. Diajak ku raja, diajak ku ratu. Waduh, ngan hade rupa dengan henteu manehanana. Sing puringkak mah bulu punukna nyala lentrik. Kuah waku bungah bulu kiangna ge hararudang. Oh, meureun. Nya sapanjang jalan leleuweungeun eta budak teh. Budak ngora nu kasep si horeng teh raja teh. Teu sangka teu kataksir ku sadayana parantos jadi raja. Barang lempang turun gunung unggah gunung nete banurung sit mapai pancaniti. Leuweung anu geus teu kasorang ku sifatna manusia kumanehna disorang. Eta si mamang anu geus kitu leuseuhna nuturkeun ieu Raden Sukma. Mapai padang pasir, nete banurung sit mapai pancaniti. Eta teh Raden Sukma kakalayangan bae di leuweung mah beurang peuting. Saya beurang taya peuting ningali kanehan di leuweung sato hewan rupa-rupa sato. Dina monyet, rupa-rupa monyet, nu bodas nu hideung. Mang, rame bener di leuweung. Kade mang pakakas ulah jauh man. Den, itu monyet nu gede bangun nyeungkeun wae ka mamang sokin nyamer we cenah mamang mah. Kamu mang insyaallah. Paur nyang kemos we ka mamang, itu beuh mata geus molotot bae tu di luhur teh. Pokona hantem ku pakakas ku jamparing mah. Tah istuning beurang peutin Raden Sukma teh geus eueuh ka keueung ayana di leuweung. Anu akhirna barang lungsur ka palih lebak Raden Sukma ningali nu geulis nu keur tapa meuni herang mencrang. Mang, ieu nu disebut kuntilanak teh. Wah bener Den. Sebab teu kaharti ku akal di leuweung anu sakipoharana aya hiji awewe nu kacida gelisna. Ieu mamang teu ngarti, jelas ieu kuntilanak ieu. Tah ayeuna kumaha man? Kieu ayeuna mah Den, leuwih hade urang jamparing betes. Cek Raden Sukma mang, lamun ku urang dijamparing ieu sok sieun aya mantakna. Ayeuna mah kieu urang awaskeun ge ti katebihan. Terus urang awaskeun ti kadeuketan. Aya rupa-rupa manusia tapi sok sieun ieu teh jin merkayangan setan anu nyaru-nyaru ka sifatna manusia. Barang di deketan ku si mamang bulu panona mani tepi kalebah marurag. Cek nu bohong tema Gusti Aden, ieu bulu mata mamang tepi kararagagan banget ku ningali geulis saya hinggana.
Di negara urang putri-putri nu aralus lamun dibandingkeun rupana sarua majeng biritna. Den lamun diakurkeun jeung putri du urang ye sarua jeung biritna mah. Beungeut putri nu aya di negara urang jeung birit ieu. Waduh bener mah. Jauh atuh. Sanggup teu mamang nyampeurkeun sok si nekuk den. Tah ieu mamang mah pan nyebut geulis tapi sieun nekuk. Anu ayeuna ku Raden Sukma disampeurkeun kalayan nyangakeun uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Manusa mah. Dedeh teuing nu geulis. Kaulah hampura dunya akhirat ngaganggu ka anjeun. Teu sawios-wios cenah Gusti. Da abdi teh nuju prihatin, nuju sangsara, nuju kerep abdi teh ngentelkeun peujit. Tuh. Putra saha anjeun teh? Ari abdi teh kawit mati pertapaan Argapura. Jenengan anjeun saha? Den Ayuh si Manasari. Gusti. Ieu mangki pamajikaneun teh. Jadi tetel Raden Sukma cocok kaya hinggana geulis kumaha lamun dibawa ka nagara akang. Basana eta nu geulis kang ulah higaning siang janari tengah peuting teh mangga abdi nyangakeun. Eta nu geulis dibawa. Eta si mamang anu puhara bungahna. Kakarak aing manggih dunungan kacira cocokna. Moal teu geger ieu di nagara nyangan anu geulis meunang ti leuweung leuwih geulis awewe urang kota. Sebab cek si mamang den ai di kota mah ieu geus sagala palsu ieu. Ai ieu mah halisna ieu orsinil keneh ieu. Rambutna orsinil den. Sagalana ge orsinil, ieu mamang cocokna mah ieu we ieu. Ainu di kota mah inu ngalamar ieu, mamang mapaur den, halisna anu nongeng ka luhur. Eueuh we orsinilna mah eueuh ieu teh jeunan lobana mah. Waduh cocok den ieu mah ieu. Tah anu mudah-mudahan. Den sing nikah jodoh, sing nikah deudeuh kanu jadi bojo. Mamang mah bungah-bungah anu amarwata suta. Lamun dibandingkeun jeung Gunung Himalaya ageungan manah mamang. Nuhun we cenah mah. Geus kitu we Allah nuduhkeun. Nuduhkeun kana jalan anu sakira-kira maslahat. Anu ayeuna ieu nu geulis teh duki kalabah ditikah ku Raden Sukma. Dalam rumah tangga repeh rapih Raden Sukma nu aya di leuweung, anu aya di hiji nagara. Di hiji nagara timul kasuburan kamamuran aman gemah ripah loh jinawi. Sadaya pala putri-putri anu aya di nagara geus teu wanieun ngalamar ka Raden Sukma ku sebab parantos kagungan bojo nu leuwih geulis tibatan istri-istri nu aya di kota. Teu kacaritakeun ieu nu geulis ke rumah tangga jeung Raden Sukma. Kacaritakeun deui aya hiji nagara kagungan putra mung hiji-hijina. Eta putrana geulis memang oge kaceluk ka aun-aun kakoncara kajana pria bintangna parawan di eta nagara. Ai jenenganana Den Ayuh Wulansari. Ainu tadi mah Den Ayuh si Manasari, ieu mah Den Ayuh Wulansari. Eta Den Ayuh Wulansari ceurik balilihan bae. Aya model teuing. Saur si raja Neng, mama teh kagungan putra hiji-hijina. Coba atuh ku Neng geura pilih lamun Neng parantos karep kagungan caroge. Tah di ieu hiji nagara teh raja boga anak hiji-hijina geulis teh ngan ceurik bae.
Mun anak raja mana, lamun anak sudagar mana, lamun anak menak mana. Ulah isin cenah ka mama, rek we geura carioskeun. Pamegat nu mana cing? Apa hayang nusok kanu abring-abringan? Baya basana dan wulan sari mama, aduh abdi mah kieu. Upami mama percanten ka neng basana, ma. Upami mama percanten ka neng. Neng teh keur malam Jumaah ngimpen mah. Jadi abdi mah hayang laksana kanu kaimpikeun ku abdi. Ngimpi naon geulis? Kieu mah. Abdi teh ngimpen kapendak jeung hiji pamegat. Saat production. Mani tetela jenenganana teh Raden Sukma. Hiji budak ngora parantos jeneng raja mama. Tah jigana bae abdi mah lamun teu kadinya mah dugi ka sepuh ge moal wakal nikah. Terkacuali aya nu sarupi jeung kitu. Aduh cila kaceuk raja. Den, aing ngimpi mah ulah sok diwaro. Bapak ge ngimpi kiih, tah sok ai kajadian ngimpi kiih. Ai ngimpi kitu mah alah, ulah sok digugu mama mah bingung. Mangkaning mama mah ulah higaning ningali kangaran Raden Sukma, hiji raja budak ngora. Beja ge encan ngadenge mama di mana ayana. Jeung urang nagara mana, mama mah teu saha. Gelis. Cing kudu kumaha gelis? Tekanu gelis tetep mama abdi mah moal tiasa dilandongan kuno sanes. Wayahna pangmileriankeun raja nu kasebat budak ngora keneh Raden Sukma. Abdi moal tiasa dilandongan kuno sanes. Ma pihari cek raja kumaha neanganana atuh. Ieu Raden Sukma teh moal salah gagah ieu. Hiji budak ngora. Tah ayeuna mah kieu we geulis, terserah anjeun kudu kumaha carana. Ma, eueuh di jalanna urang ngayakeun saembara we mah. Saembara kumaha? Pan ieu sadayana ge haroyongeun ka Neng. Pokona kieu we saha-saha nu bogoh ka Neng. Sing bisa ngalah sirahna. Sirah Jaya Sukma sakitu we. Waduh, pohara bener. Tah anu mawi masa kitu. Da sapirakuna Raden Sukma kudu eleh. Engke kanyahoan ku urang yen bener ayana atanapi teu ayana ingaran Raden Sukma teh. Urang ngabuktoskeun impenan we cenah mah. Saur eta siramana raja teu naon-naon geulis. Hayo, patih geurag tabeuh gong kabuyutan. Barang ditabeuh gong kabuyutan eta jalma maningaleut ti kaler ti kidul. Anu ti kulon anu ti wetan sumawana menak-menak sudagar-sudagar bangsa raja ge kumpul kabeh diundang ku raja. Jadi akhirna Den Ayu Hulansari ngayakeun saembara sadayana raja-raja anu mikahoyong kaeta nu geulis kempel sadayana. Teras iramana teh pidato dulur-dulur saha-saha anu boga hasrat ka anak kaula anu bogoh ka anak kaula ieu aya pamunutna tipun anak. Naon Gusti Raja jawab kabeh. Pamunutna sanes harta kakayaan anu seueur. Nyaeta pamunutna anu geulis teh kuhoyong sirahna ngaran Raden Raja Sukma. Tah eta mah pilarian we ku anjeun. Di mana aya hiji jelema anu ngabogaan ngaran Raden Sukma. Eta kumaneh kudu dipotong beheungna pasihkeun pake mas kawin ka anak kaula. Pala dirina eta si jalma mani eueur-eueuran ngarasah golok ku hayang kanu geulis.
Jawarana burung gejulna, rajana, menakna, sudagerna, kumpul kabeh. Anu ngabogaan ilmu silat, anu ngabogaan ilmu kawedukan, beraja musti taji melelap betara karang ilmu banyu pancasona, betara sang-sang, sapu angin, hayuh, sapu injuk, sapu pare, terus dikalumpul-kumpulkeun. Persiapan kangge nandingan ngaran Raden Sukma di mana ayana? Kapangih di leuweung hantem. Kapangih di mana nu penting menangkeun anu geulis. Pala saderek surat amal-amalan euner-euneran masyarakat anu bogoh ka eta nu geulis, raja-raja anu bogoh ka eta nu geulis. Milarian ngaran Raden Raja Sukma. Tah anu akhirna ibu-ibu bapak-bapak. Patali jalmi-jalmi parantos geus lelah payah. Ulah higaning ningali beja oge teu acan aya beja. Nu mana ngaran Raden Sukma hiji raja budak ngora ti nagara mana sama sakali poe. Jadi teu kacaritakeun anu keur saembara jalma-jalma kabeh sing karayap ka leuweung sing karayap ka kota. Anu mana ngaren Raden Raja Sukma rupana teu nyaho oge nyaho ngaranna. Nyaho ngaran unggul ge tina impian anu rupana kos kumaha. Sajabi anu geus teu nyaho kana rupana teh iwal ti eta nu geulis Raden Wulan Sari. Iwati den ayu Wulan Sari anu terang kana rupana dina impian. Ai ieu mah nu rek hayang mah yeuh. Nu saembara teu terangeun kumaha rupana. Teu kacaritakeun ieu nu geulis. Kacaritakeun ieu bojona Raden Sukma teh parantos gaduh kakandungan. Nyaeta kurang leuwih 8 sasi. Oge anjeunna teh ngagaduhan kahoyong. Basana teh Kang. Saur ieu Den Ayuh Nyimana Sari. Hoyong naon ne? Abi teh ruy becana hoyong lauk manjangan. Hoyong daging manjangan anu kenging moro Kang. Oh atuh gampil geulis. Ala kadar kumanjangan. Bala tentara kumpul. Aya naon Gusti? Siap ka leuweung, pangneangankeun manjangannya, parencit teh bawa ka dieu. Mangga Gusti. Balad-balad sakabeh hanjat ka leuweung. Anu akhirna sejam 2 jam teu meunang sampai saminggu teu bebeunangan. Waduh, cek sakabeh balad era ka raja ieu. Ala kadar dipenta daging manjangan tapi kaayaan di leuweung manis sepi teu aya manjangan. Salian ti manjangan mah seueur sasatoan. Tapi aneh ieu dah manjangan sama sakali teu aya. Barang teu lami dararongkap deui isi balad-balad unjukan ka eta raja, Gusti teuk-teuk beheung ti korogorokeun. Abdi dugi ka saminggu milari ieu manjangan anu sama sakali teu aya. Eta mah sadaya-daya Gusti, abdi teuk-teuk beheung ti korogorokeun. Anu akhirna ngutus deui balad-balad anu sanes, kitu deui bae para sadere. Mangkaning ieu nu geulis pok sore pok isu Kang, parantos kenging daging manjangan teh. Aduh cilaka. Mang coba ka dieu Mang. Tinggal mamang kukuring diperih patih ya. Sakabeh balad geus digawekeun kukuring tapi eueuh nu metu ayeuna coba mamang anu berdeketan pisan jeung kuring. Coba si Neng hayang daging manjangan Mang, cing kumaha? Oh gampil deh. Gampil kacida gampil. Mamang mamenta 20 menit waktuna deh. Ai daging manjangan mah. Eta si mamang teh lain ka leuweung lumpat ka pasar meuli daging muning biasa. Laju eta si daging muning teh dikeuretan keuna manjangan.
parang sana manjangan eta sipati marada goblok. Den, ieu daging ya. Ieu teh daging naon man? Ai daging nama daging kebo ngan ku mamang geus dikeureut-keureut jadi manjangan. Ih, goblok. Ieu mah manjangan satu hewan nu aya di leuweung. Ieu ai parang sa mamang daging asal manjangan we kitu. Dasar ieu mah ye. Mang ayeuna kieu saksiannya. Kuring era ka pamajikan kakarak dibangkit daging manjangan ngaran-ngaran kasebut raja. Ayeuna mah saksian kuring nek berangkat ka leuweung. Kajenting winuan taun kuring moal wakabalik lamun can kapanggih jeung manjangan. Gelis. Doakeun we nya akang. Sae cenah Kang. Moal nyanak rencang teu kudu. Pokona era akang kana jadi pamajikan mun kieu jalanna. Sakabeh bala tentara eueuh nu metukeun akang leumpah. Nya sakedep netra eta Raden Sukma. Manehanana berangkat ka leuweung milari manjangan. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqil aghyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Nyarwe Raden Sukma anu akhirna sabulan 2 bulan sampai 3 bulan geus lahir bojona. Mang dedeh teuing abdi tinyiram keneh hoyong daging manjangan. Dugi geus kalahirkeun imurang kalih dugi kalahirna ya Allah. Den sing sabar we sing tawakal ka Allah. Ayeuna kadah kumaha ieu teh? Ayeuna mah rada pilari we ka leuweung mah. Ieu nu jadi salaki teh ka mana? Dugi kalabah parantos ngalahirkeun deui ya abdi ya Allah ya Rabbi. Tah ibu budak teh lalaki putrana teh nya dingaranan Raden Wijaya Kusuma. Airamana mah Raden Sukma, ieu budak mah dingaranan Raden Wijaya Kusuma. Kitu bala saderek teh. Punten we batuk saeutik mah nya. Anu akhirna pala hadirin, ieu budak teh nyangkin ageng si murang kalih teh. Gusti. Ibuna sedih ngan ukur ngaracak Cipanon dedeh teuing kase. Anjeun mah dikantun kurama dugi ka ayeuna ngan teu loba omong ieu ibuna. Anu akhirna ieu teh Raden Sukma kakalayapan bae di leuweung. Sumpah winuan taun aing moal wakabalik lamun can menang manjangan. Anu akhirna kumaha dulur? Raden Sukma anu keur ngalalana di leuweung milari daging manjangan kacaritakeun si Manahong anu aya di leuweung. Putra pendeta anu pameget. Ngadenge euneurna di dihna hiji nagara aya saembara. Ilu saembara turun ka kota. Mangkaning wasiat ti kolot teu meunang turun ka kota. Ieu si Manahong turun ka kota. Omongan kolot ngabalangsakeun. Keur mah aing awak jiga kieu. Keur mah aing aya di leuweung teu meunang ka kota. Bejana aya anak raja geulis. Kalayan ngayakeun saembara, datang aing ka kota. Pola dirin ya si Manahong datang ka kota. Eta jalma kabeh lalumpatan nenyo si Manahong. Aduh Gusti cilaka, ieu nagara kadatangan monyet nu kacida gedena.
persis atuh da kosmonya. Gempeur kabeh raja. Tah gelis. Kieu kajadianana geuning. Kurame-rame ngayakeun saembara nepi ka ratu monyet turun. Kumaha ieu akalna? Aduh, bingung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja, ieu kula rek ilu saembara. Bejana anak maneh gelis. Lamun kula teu diasupkeun kana ieu urusan saembara, hancur ieu nagara. Waduh. Sot sahan wani ka kaula. Nu gelis hayang naon ku kaula baris dirupakeun. Kumaha cek raja. Ayeuna mah kieu we Kasep. Cocok memang anjeun lamun jadi minantu mama. Halus basana raja. Ngan kieu ieu murang kalih teh putra mama boga kahayang. Ai hayangna lain harta kakayaan itu rejeng ieu. Hayang sirah ngaran Raden Sukma. Duka raja mana Kasep? Sakitu we. Lamun hasil sirah ngaren Raden Sukma atuh gampang mudah diwalian ku mama. Oh sakitu mah siap burak-dak harita keneh. Eta manehanana teh lempang ka kota di kota teu aya di leuweung di kotek taku si Manahong teh. Si Manahong aprak-aprakan di tengah leuweung. Maning geus lelah payah manehanana di mana atuh ayana ieu ngaran Raden Sukma nyaho ngaran tamuh rupa. Lamun teu dilaksanakeun aing teu laksana kanu geulis dedeh teuing aing teh kumaha. Ala kadar wasiat kolot wa aing tenek dirempak aing moal ngadenge ka kolot. Pinuan taun aing moal pisan nepangan deui kanu geulis lamun can beunang hulu ngaran Raja Sukma. Pala hadirin keur susumar aya di leuweung. Selami datang Raja Sukma nuker ngalalana. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa idoli. Nyiarwe maca solawat. Barang red ku Manahong katingali, ieu aya manusia Kasep amat. Boa-boa cenah ieu. Aing neangan ka unggal nagara teu manggih ka unggal kota teu aya. Nah, di leuweung aya jelema Kasep-kasep teu. Anu akhirna dicegat di perjalanan, manusia. Ieu ratu monyet ieu. Sah ngaran anjeun? Oh, kaula lamun anjeun perlu kana ngaran kaula. Kaula ngaran kaula Raden Sukma. Eta si Manahong barang ngadenge kasebut ngaran Raden Sukma. Harita keneh mani ngibing lain babala katakan sir. Bener. Kesalah tina kartek hate kaula. Dasar atuh jodoh. Kula kapanggih jeung jelemana sarua jeung kula geus aya jodoh kanu geulis. Pokok egal pati di mega mana? Di lautan mana, di dasar laut, di mega mana kukula pasti di ayonan. Raden Sukma. Syukur bagya kumanjangan. Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi. Dayeuh maneh tempat ngancik panjigan maneh. Kaula teu kudu nyeho. Geus katarima kapanggih jeung kaula di dieu. Cek Raden Sukma. Anjeun saha ngaran? Kaula Ratu Manahong. Naon maksud anjeun jiga nu bungah kapanggih jeung kaula? Ieu Raden Sukma. Kaula bunga leuwih tibatan dibere duit puluhan juta.
Ainu sabenerna mah ieu kaula terek hajat, kula terek kawin. Anu penting rek ngundang ka maneh. Sakitu bungah nama kula teh. Kula terek kawin jeung nu geulis, anak raja. Kaula neangan ngaran maneh teh hayang ngundang ngabejaan ka maneh. Oh, teh sanak teh baraya kudu ngundang ka kaula. Ih, wayahna onangan ka kaula. Malah mun bisa mah ayeuna onanganana anjeun ka kaula. Sing karunya ka kaula terek kawin. Kula ngajar ke Raden Sukma mani maksa anjeun kula kudu onangan. Onangan kunaon kaula? Ieu Raden Sukma. Lamun onangan kue moal ditarima ku kaula. Kula geus teu butuh ku kue. Lamun onangan ku duit puluhan juta, kula geus teu butuh ku duit. Onangan ku baju teu butuh ku baju. Ku samping komo, ku iket komo. Ieu mah kula butuh wayahna onangan anjeun ka kaula ku sirah anjeun. Wayahna we. Paladirin Raden Sukma reup beureum pamunteunna. Kula ngajar, ieu teh kula ngajar ngalunyak pohara. Majar meneng-meneng lara yatinira. Majar meneng-meneng lara yatinira. Satria Tanang Batara. Itu mencara wayang mah. Waduh, meni asa rapat bumi jeung langit. Bu, Cek Jaya Sukma ngahina bener. Mana hong? Di mega mana di dasar laut mana anjeun? Biwir teu diwengkul etah tetulangan. Mana kaula inget ka pamajikan kaula anu hayang daging manjangan. Hatamah-tamah kaula nepi kalabah kudu ondangan lain ku kue kudu ku sirah kaula. Bangsat kula ngajak duerek perang jadi pak. Paladirin ieu manahong jeung Raden Sukma siling seret. Di leuweung anu sakitu poharana sato hewan dugi karabeng sieuneu nenjo anu pasehat. Padahal lamun dipapai-papai eta teh dahuan kaina. Da ieu poek tanggal 30-na. Ana diseret siling seret pala saderek geus kitu apes Raden Sukma. Gusti. Jadi sampeanana teh nyelap kana akar. Ana nyelap kana akar teu bisa ngejat Raden Sukma ngarubuh di dinya gerwak beunang sirahna. Manuk pating koceak. Barang ningali Raden Sukma parantos ngagojod. Tadi manuk manising ariring kulantaran sono kanu kaset ayeuna tega temenan rugi kalabah kapak beuh. Ngagojod jasadna. Sirahna parantos digegemol ku si manahong. Si manahong surat amal-amalan bungah saya hinggana nu geulis jadi papanganten jeung kula. Paladirin sakabeh rahayat pada geger manahong mamawa sirah Raden Sukma. Barang ningali ieu si raja bingung bener-bener mamawa sirah. Allah, cek raja cilaka. Bukti. Neng. Coba tingali ieu sirah Raja Sukma teh naha bener ieu. Barang ditingali ku eta nu geulis dugi kalabah kapaehan. Gusti. Teu sangka make eleh juritan. Ari abdi mangayakeun saembara kitu teh pannyana teh moal kudu eleh. Moal kapanggih deui. Dedes teuing. Eta nu geulis ngucur Cipanon beurang kalawan peuting. Eta sirahna Raden Sukma dipepene kalayan dierkeras. Dihijin hiji benda anu dipake ka deudeus dipake ka nya. Sare teu lesot. Kacai ka mana teu lesot. Seolah-olah dijieun boneka ku eta nu geulis.
persis ieu nu kapangih dina impian teh jalmina. Kumaha ieu alasan aing kasih manahong? Anu akhirna ieu nu geulis bingung taya hinggana, Gusti mamaku maha alasan ieu neng. Anu akhirna tegas kitu pitulung tinu kawasa eta nu geulis teh. Eueuh di jalana ieu aing nek alasan tempo wae kana sabulan. Manahong negor Gusti raya kawin ieu. Cek nu geulis. Mama, carioskeun we tempo abdi sasasi heula. Anu akhirna ieu nu geulis tempo kana sasasi. Teu naon-naon ceuk manahong geus. Waduh, iraha ieu kawin ieu. Bukti sirah Raden Sukma tempo ayeuna sabulan. Tuna ieu riwayat ieu. Tuna manahong anu keur nunggu nu geulis kitu keneh anu keur loba rupa-rupa alasan. Kacaritakeun jasadna Raden Sukma jadi kembang, hiji kembang rupana 7 rupa. Jadi kembang rupana 7 rupa, seungitna abar-abaran kaunggal nagara, kaunggal kampung ayaku aneh, sakemang mah seungit-seungit teuing. Dina eta kembang aya ngaranan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma. Waduh, geger jelema kabeh. Kulantaran ngadenge seungitna ieu kembang tunggal nagara, tunggal kampung, tunggal mana milarian eta kembang, kapangih nama eta kembang teh. Ngan lamun nek di alang ngaleungit. Ditubruk, eueuh. Digali nepi ka jero sakumaha sumur besi 16 bumi eueuh. Celek deui jadi deui tadi gigir. Girasna eta kembang. Diintip loba jelema nu bararunas